Sanggeus aya hareupeun panto, Mang Isro ngomong deui. Nyai, Nyai. Sora Mang Isro tarikna keranan, nyalukan kanu aya di jero imah. Nguceuk Mang Isro mah Nyi Mimi. Tapi hanya akal taya nu nembalan, lantaran Kunti Cacih geus aya dina tangkal buah keur ngadahar opak. Dar opak Kunti ya. Geus sare kitu. Tapi kapanan Nyi Mimi masih dik. Basa ti beurang teh bebeja rek ngaronggeng. Nah jadi leungeung kieu kana sirahna. Asa aya lieuran ieu mah. Asa bingung mikiranana. Kitu ceuk Mang Isro ngagerendeng sorangan. Ngerasa bingung ku eta kajadian. Meakeun kapanasaran, Mang Isro nyalukan deui ka Nyi Mimi. Nyai. Sora Mang Isro beuki tarik ngageroan ka Nyi Mimi. Ari Kunti Cacih ukur ngadedengekeun sora Mang Isro nu keur nyalukan Nyi Mimi. Kunti Cacih turun lalaunan terus bae ka pipir imah. Kunti Cacih leumpang kabeh kenca kebat deui kabeh katuhu gigireun imah. Sirah Kunti ngelola lalaunan nu maksudna mah rek nyidikeun ka lebah panto, tapi tetela Mang Isro geus taya di dinya. Ari Mang Isro kebat kagigireun imah bewetan, inyana luak liuk nengetan kayaan di dinya. Teu lila Mang Isro kapipir tukangeun imah, di dinya ka cidapoekna kahieuman ku tangkal buah. Mang Isro balik deui ka hareupeun imah. Kerak teu kahaja suku Kunti Cacih ngajejek awi nu geus bobo di pipir imah. Puguh bae Mang Isro ngaranyug. Saha eta? Mang Isro bari ngemu kasieun. Taya nu nemalan, Mang Isro kasieunan aya bangsat nu ngahaja rek ka imah Mbah Kune. Hauk bae ngomong sorana tatag jeung bedasna keranan. Saha sia? Sok jawab. Bisi untuk sia dirak-rak sia ku aing. Puguh bae Kunti Cacih tangka ngagurubug barang ngadenge huntuna arek dirak-rak mah. Bari asa-asa jurig Kunti Cacih ngawalon. Kuring jurig Kunti mamang. Sorana lumengis pikawatireun. Mang Isro ngarenyag barang ngadenge aya sora awewe nemalan di pipir imah teh. Atuh rei bulu punduk Mang Isro ngadadak pating sariak. Beungeutna sepa meh taya getihan. Tuurna ngadadak nyorodcod rek lumpat tapi hese ngejat. Anu antukna mah Mang Isro ngompolan maneh. Calanana tangka jibrug awahing ngagibrig. Ari Kunti Cacih leumpang keketeyepan lantaran anu hohoak teh ngadadak jempe. Sanggeus nepi ka tungtung pipir, Kunti Cacih ngelola launan. Kabeneran pisan samangsa Kunti Cacih ngelol teh Mang Isro keur nonggongan. Digle Kunti Cacih ngadeuketan. Sanggeus deukeut Kunti Cacih noel ka Mang Isro bari pok ngomong. Mamang keur naon di dieu? Kuring mah jurig Kunti da lain bangsat. Mang Isro tangka ngagurubug komo barang red ka Kunti Cacih mah. Atrapisan beungeutna pikasieun buukna ngariring kiwi. Mang Isro beuki soak panona buncelik ari sungutna calawak. Hiuk kaangse bau hangser nepi ka mebek. Kunti Cacih nepi ka nyengir. Biwirna jeding kawas munding keur beger. Kunti Cacih ohek-ohekan awahing ku segak. Sokomo Mang Isro geus pulang ngadahar jengkol. Puguh bae bauna matak katur lengan. Orolo Kunti Cacih ongkek. Meneran pisan nyebrot nanti kana beungeut Mang Isro. Puguh bae Mang Isro asa kagebah.
inyana ngagurubuk deui. Koceak Mang Isro ngoceak awahing kurewas. Beungeutna pinuh ku bubuk opak tina sungut Kunti Caci. Tolong. Sora Mang Isro tarikna keranan, sokomo dina kayaan peuting mah, atra pisan kadengena. Berengbeng lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh bari kokoceakan. Ari Kunti Caci babalongkengan weureu ku Cihang seur Mang Isro. Alah, aduh, ieu beuteung aing nepi ka ngurel kieu. Alah, aduh, kawas bau naga kacing calang. Kitu ceuk Kunti Caci bari mencetan beuteungna. Satu tas rada leler Kunti Caci asup ka imah Ambu Esin. Sanggeus aya di jero imah, sirah Kunti Caci diasupkeun kana jero gentong anu pinuh ku cai. Sanggeus rada lila Kunti Caci cengkat, buukna anu ngareuwig baraseuh kawas pulang diangir. Ya adol teh, aing kakeunaan ku pangawasa jalma anu miboga ilmu luhung nyaeta naga kacing calang. Aduh, tobat aing nepi ka utah uger kieu, ceuk Kunti Caci bari bibiri gidigan. Kunti Caci nyokot pangepelan dipake ngelapan beungeut jeung buukna. Ugo bae beungeut Kunti Caci jadi hideung ku mehong tina pangepelan urut ngelapan lalangit dapur. Pangepelan dialungkeun ku Kunti Caci, inyana ukur ngalempreh teu walakaya. Kocapkeun dina poe isukna ka imah Mang Sahdi anu aya di Lemur Cidamar kadatangan semah anu numpak kana kareta kuda. Aya lian eta teh bade kana juragan Obay anu ngahaja datang nganterkeun daging munding jeung hayam 50 siki. Mang Sahdi jeung lanceukna Bahkune kacida kagetna lantaran teu gugur teu angin jug kadatangan semah sarta mawa daging munding jeung hayam hirup aya kana puluhna. Ari bade ka juragan Obay teu loba ngomongna naon, ukur nyebutkeun lamun daging munding jeung hayam hirup ti juragan Obay keur Mang Sahdi. Najan pinuh kabingung, Mang Sahdi jeung Bahkune ukur bisa tumarima. Basa titahan juragan Obay geus baralik deui, Bahkune jeung Mang Sahdi uplek ngobrol nyawalakeun perkara juragan Obay nu teu pupuguh ngirim daging munding jeung hayam hirup. Juragan Obay siga nu surti lamun Mang Sahdi teh arek ngawinkeun. Sabenerna mah boh Mang Sahdi atawa Bahkune teu apaleun ka juragan Obay, Mang Sahdi pok bae cumarita. Kuring teh atoh Kang, munang kasih nugrahan anu kacida gedena. Teu pupugu pan juga aya nu ngirim daging anu sakitu poharana. Katambahan ku hayam aya kana 50na. Hantem di pikiran kadon jangar kana sirah. Sasa teu apal sumawona wawuh ka ngaranna anu ngirimna. Kitu ceuk Mang Sahdi nepikeun kabingungna ka Bahkune. Abah oge sarua Ki Adi, tarasaan mah teu boga kawawuhan jalma jegut, sok komo inyana asalna ti urang jauh. Walon Bahkune sarua ngarasa bingung. Amu Esin jeung Bimumun nyalampeurkeun kadinya duanana gukek dariuk. Oke, ari si Nyai di lemur naon garongwengna teh? Cek Mang Sahdi tumanya ngeunaan nyimimi. Lamun teu salah mah eta ti di lemur talun anu aya di tutugan Gunung Kahuru kaasup ka Demangan Tarumajaya. Walon Bahkune ngabejakeun tempat anakna ngaronggeng. Sajongjonan mah Mang Sahdi ngahuleng mikiran caritaan lanceukna. Mang Sahdi kawas keur nginget-nginget ngaran eta lemur ngan teu lila pok bae nyarita. Moal teh nyimimi kitu Kang. Nya maksud kuring teh daging jeung hayam anu dikirim ka dieu.
Sabab samangsa kuring nalika nu ngirim daging munding jeung hayam inyana ngaku urang lemur talun anu aya di tutugan Gunung Kahuru kademangan Tarumajaya. Akur pisan jeung caritana Akang bieu, ceuk Mang Sahdi mencrong ka lanceukna. Baru bener eta teh Ki Adi, lamun kitu mah bener pisan daging munding jeung hayam teh dikirim ku si Nyai. Nyai memual salah deui, ieu kabeh oge si Nyai anu boga polahna. Kitu ceuk Bah Kune, boga payakinan lamun anu ngirim daging munding jeung hayam teh taya lian lintang ti anakna nyaeta Nyi Mimi. Mang Sahdi ngareret ka Bimumun pamajikanana. Teu lila di antara Nabi Mumun wakca kedal atra sorana dumareuda. Unga abdi teh Kang oge ka aceuk. Boga anak dulur sakitu bela patina. Rumasa kuring pernah nyieun talajak minculak nganyerikeun hatena, tapi nyana malas ku kahadean. Hampura abdi Kang oge aceuk. Saterusna mah Bimumun ngaguguk ceuri ngarasa kagagas ku kahadean Nyi Mimi ka manehna. Sok padahal manehna kungsi ngomong anu teu munasabah ka anak dulurna ti heula. Geus Nyai tong jadi pikiran, mata kieu oge geus jadi milik urang sararea. Perkara si Nyai mah sok sanajan ngomong napok sang sarta kelakuana rada mahiwal ge, tapi miboga hati anu bersih. Sok daek tutulung kasing saha bae oge, cek Ambu Esin sageuy ka Bimumun. Bimumun ukur ungeuk bari inghak-inghakan. Kuring ngahaturkeun nuhun ka Akang oge ka aceuk utamana mah heueuh ka si Nyi Mimi. Ku ayana daging munding jeung hayam nu sakitu lobana teh sasat jadi karyaan anu kawilang badag atuh. Nu hartina mah loba polaheun pikeun idangan atawa ancak. Mun seuk teh mah heueuh meuli sorangan geus moal kabayang atuh sabarahaeun pihargaeunana. Sakali deui kuring ngahaturkeun nuhun ka Akang heueuh sakulawarga. Pokna Mang Sahdi ngebrehkeun rasa tumarimana ka Bah Kune jeung ka Ambu Esin katut ka Nyi Mimi. Eukeun bae Ki Adi, silih rojong atawa silih bantu teh heupan hiji kawajiban. Sok komo jeung dulur mah teu kudu dicatur deui apanan. Tah ayeuna mah gedaprak popola sabab daging munding pan sakitu poharana. Hayam onaman bisa dituntut mencitna. Walon Bah Kune manehna mah tara itungan kana perkara naon bae oge. Satungtung kadada kaiga ku dirina. Ambu Esin jeung Bimumun carengkat pating koloyong ka pawon rek popolah daging munding dibantuan ku tatanggana. Ari Bah Kune uplek ngobrol jeung adina nyaeta Mang Sahdi. Kocapkeun deui kayaan di lemur talun nu aya di tutugan Gunung Kahuru, wawahan kademangan Tarumajaya. Sok sanajan pintonan ronggeng diunur waktuna, tapi anu rek lalajo melaan mondok moek di lemur talun. Harita wanci sariak layung pamangku hajat keur uplek ngawangkong sareng Juragan Danu katut Raden Sata salaku Demang Tarumajaya. Ari Raden Sata nami asli nama Raden Siga, namung kawentar janten Raden Sata kumargi garwana aya kana opatna. Ari Sata teh hartos nama sagala tamarakan kalebet kabikangna cunihin sareng purunyus ngalangkungan Demang Gunung Halu nyaeta Raden Iyan. Saleresna mah Raden Siga atanapi Raden Sata teh nyobat dalit sareng Raden Iyan tiwangkit mangsa keur budak tug dugi ka mangsa dewasa. Baheula Raden Sata sareng Raden Iyan kantos nganjrek di bumina Raden Tatun Purwanagara. Raden Tatun Purwanagara harita jeneng bupati di Kabupatian Cikananga. Mangsa harita Raden Tatun Purwanagara kaceluk si Jawara Bikang kumargi istrina kagungan 8. Tuka pedah kantos nganjrek di bumina Raden Purwanagara atanapi memang carunihin
Raden Siga sareng Raden Ian kawentar Demang anu purunyus. Ah, Ikang Rompis. Ngenes sigana teh kanu ngadongeng. Ampun. Kacaritakeun Ratu Arum. Manehna kacida senangna lantaran kadaharan ngaleuya daging munding muruh muih hipu mata kalandep bakakak hayam aya kana duana diheka ku Ratu Arum. Ieu mah Ratu Jin teh beuki pisan barang dahar ya duh. Disabudeureuan panggung. Nu lalajo geus mimiti minuhan tempat, nu daraga ngajalajar sarua minuhan patempatan lebah panggung hiburan. Dewek nepi karungkad panon gara-gara pintonan ronggeng teu jadi dina poe kamari. Ceuk hiji lalaki inyana keur ngahekak seupan hui boled di warung. Har, kunaha kitu? Akang tuh mulang heula ka lemur. Emal baturna sarua keur ngopi boled. Ah, nyasat teu balik heula. Sarehandapeun panggung. Sapupeuting digembrong reungit aya meureunaan kana 7.000 mah. Heuh bisa ngrejepkeun panon pisan. Amun balik heula ka imah, moal bisa balik deui sidikan. Lantaran sakadang mitoha dina peuting engke, heuni tah nunggu jagong. Amun balik teh amadu, lapur moal bisa lalajo si panggalmu we. Tembal si lalaki mere alesan ka baturna pangna inyana teu balik heula ka imahna. Ari taun teh sok paha kana panitah pangarsa mitoha akang mah. Kade bisi tidoha ke teh. Cek baturna deui bari seuri. Ah lain bah tapi wangkelang ieu mah. Wajar bae atuh lah sakali mah teu ngagugu. Udah banget ku hayang lalajo atuh si pangalmui. Iraon teuing di lemur urang aya hiburan. Komo ieu. Ronggeng si pangalmui. Aduh. Moal teu matak ngoho Kang. Lamun akang balik ka imah rek mere alasan naon kitu ka mitoha. Udah geus pasti bakal samutut kawas tutut. Ah bebeja mah terus tunggu kebon kitu. Jengkol mah aya usum nalin. Cik si lalaki deui bari ngagak-gak seuri. Ari baturna ukur gogodeg ningali polah baturna teh. Melaan hayang lalajo ronggeng nepi ka tega ngabohongan ka mitoha. Gancangna carita dina wanci harieum beungeut paranayaga jeung sinden geus araya di luhur panggung. Nu lalajo geus minuhan tempat hiburan teu sirikna heurin usik. Pamangku hajat jeung para tatamu geus ngajejer dina kursi. Kitu deui kadua panganten sarua araya di dinya keur dariu. Samangsa panata acara geus aya di luhur panggung. Nu lalajo ngadadak jempe teu lila di antarana panata acara biantara. Aturan ka para wargi sadayana salam pangwanoh ti pribados salaku wakil ti pamangku hajat nyaeta juragan Obay sakali berkah pokona mah dina dinten kamari tos nikahkeun putrana anu wastana Enden Adriana ka Enden Tirta kaden Tirta. Heuh mugia bae panganten anu cikeneh ngadahup cing cacap dugi ka mangsa jaga. Para wargi sadayana, wal pukahna pamangku hajat dina saah ieu pisan urang bakal nyakseni pintonan ronggeng ti mapag balebat. Ronggeng anu keur sohor dina mangsa kiwari, anu utamina mah urang bakal ningali ahengna si panggalmui. Uring salaku panata acara keamanatan ku pamangku hajat pikeun kanu lalajo nyaeta kudu bisa tartib salila ieu pintonan lumangsung. Omat pokona mah omat pisan kudu bisa ngajaga katartiban ulah nyieun kariuhan. Tamung sakitu ti sim kuring mangga wilujeng nyakseni kana pintonan. Kitu ceuk panata acara nutup biantarana. Ger nu lalajo sarura kawahing ku bunga pupuh ronggeng mapag balebat nyaeta Jang Sugih milu cumarita. Dina biantarana Jang Sugih ukur nepikeun panggeuing pikeun nu lalajo sangkan tartib ulah nyieun pola anu matak ngaganggu kana pintonan. Dina kasempetan eta oge Jang Sugih mere iber ka balarea
tayalian perkara si panggal muih anu teu bisa dibaturan kusing sahabai oge samangsa inyana ngaronggeng. Cacap jang sugih biantarana anu lalajo mingkin eak-eakan pating saruit. Sora pamirig geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden nu lalajo sarurak deui bari kaleprok. Dua ronggeng geus araya di panggung nyaeta Nyi Dedah jeung Nyi Entat. Dua nana ngengklak ngaribing imbitna ngagiplek marengan pamirig. Aya kana limana para tatamu marengan ronggeng ngibing. Duit panyawer sungsong ka para ronggeng, puguh bae para ronggeng ka cidabungahna. Aya kana 3 laguna Nyi Entat jeung Nyi Dedah ngaribingna. Di jomantara aya cahaya ngablesat muru kalebah imah juragan Obay. Tayalian eta teh Ratu Hema atawa Ratu Jangkung teh nu ngahaja nepungan ka Ratu Arum. Sanggeus aya di kamarna Ratu Arum, Ratu Jangkung diuk tepati jauh ti Ratu Arum, teu lila pok bae Ratu Jangkung ngawakca. Iraha bagian kuring nonggeng teh? Cek Ratu Jangkung panona neuteup ka Ratu Arum. Nonggeng? Dasar anjeun mah Ratu Jagong? Ari ngomong balelol tapi hitut bentes. Lain nonggeng sateh tapi ronggeng. Tema Ratu Arum panona muncereng ka Ratu Jangkung. Ulah ambek atuh acek Ratu. Maksud kuring teh ronggeng. Maklum atuh kuring mah ku leentara toloheor kawas acek Ratu. Nu sagala nyaho. Cek Ratu Jangkung nyikikik seuri. Dengikeun Ratu Jagong. Samangsa arek ngibing anjeun kudu mancal jadi awewe geulis tapi awakna ulah jangkung kawas tangkal kai sate bakal jujur deuleun kana lalangit panggung. Mangke aya jalu anu maturan ngibing ka anjeun bawa kanu poek sarta langsung iwat ku anjeun ka nagara siluman eta lalaki teh bisa lakieun anjeun. Kitu pok-pokana Ratu Arum mere wewengan ka Ratu Jangkung. Kaharti ku kuring acek Ratu. Kuring arek cicing heula di dieu ngadaguan panita acek Ratu. Cek Ratu Jangkung deui saheulaan mah Ratu Jangkung arek cicing heula di kamar Ratu Arum. Nya cicing heula di dieu ke geus waktuna kukula di bejaan. Pokna Ratu Arum mere kacindekan. Kacaturkeun deui kayaan di luhur panggung hiburan harita nu keur ngaronggeng Nok Cicin jeung Nyi Rosmana. Puguh bae nu lalajo sarurak mingkin rame ngerasa kataji ku pintonan ronggeng. Beuh, eta Nyi Rosmana jeung Nok Cicin aya ku tegep euy giplekna nepi ka moher kitu mata kabita nu nenjo ki carana mah. Pokna saurang nu lalajo bari kumecrek. Nyaan euy mapag balebat geus jadi ronggeng sohor mal aya nu bisa mapakan deui ieu mah ibing nahararade ronggeng nami boga rupa pantes deh. Kata maku si panggal muih uki bae sugemah. Temal baturna panona manco kaluhur panggung. Para tatamu aya kana 7na marengan ronggeng ngibing duit panyawer teu sirikna pabaliut dibikeun ka Nyi Ronggeng. Nok Cicin jeung Nyi Rosmana aya kana 5 laguna ngengklak ngibing marengan para tatamu. Nu lalajo beuki sumanget lalajona sok sanajan nu lalajo mah teu bisa marengan ngibing ka luhur panggung marengan para ronggeng. Samemeh si panggal muih minton jang sugih mere beja keur sakumna nu lalajo. Lamun aya salah saurang tatamu nu hayang ngaronggeng ieu mah itung-itung pakaulan keur panganten. Ari nu rek ngibing tayalian iwal ti Ratu Jangkung nu geus ngarobah wujudna jadi tangtungan awewe anu miboga rupa geulis campernik jeung gademol. Tangtungan awakna sarua jeung Ratu Arum, Jangkung jeung Ngarareusi. Samangsa Ratu Jangkung aya di panggung, nu lalajo sarura kataji ku kagelisan Nyi Mojang. Ratu Jangkung nu saumurna cicing di karaton, ngaratuan di nagarana, ngerasa kawer. Kau demam panggung berenya Ratu teh ningali nu lalajo sarurak pating saruit teh. Ratu siluman anu kaceluk telenges teh ku Ratu Arumah taluk
nepi kadaikeun diajak ngaronggeng. Boh, saha eta teh Nyang oi? Nepi ka geulis moronyoy kitu. Ceuk hiji lalaki bari nelek-nelek ka Ratu Jangkung. Nyaho teuing ah. Tapi mun ningali kana tangtungan mah geus pasti eta teh turunan Mena. Emal baturna sarua nyidikeun ka Ratu Jangkung. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui. Insyaallah urang lajengkeun kana episode anu 38 dina video anu salajengna. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teu dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.